Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala rabbi ishrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Wa qala du'a. Ayo Bu, serangannya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya' wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. وبلغنا وحاصل مقاصدنا. Amin Allahumma. Ibu sehat sadayana? Ibu sehat? Ayeuna urang tiasa patepang deui nya Bu. Alhamdulillah. Oke, alo kusim abdi dihormati yang saya ta'zimi ka'al mukarram wal mu'azzam para ulama'ul fudala, tokoh terkemuka pembuka agama, wabil khusus sahibul fadil, guru orang sadaya. Oke, yang saya hormati Kak Kiai kapan ceramah orang anu parantos dongkap karena ieu tempat sekaligus qari'ahna. Mudah-mudahan hayu ku orang doakeun aqulu lakum nafa'allahu bi tuli hayatikum amin wa nafa'ana bi ulumikum amin ya Allah ya rabbal. Oke, anu kusim abdi dihormati kapanitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan Bapak panitia ieu beserta keluarga besarna sing dipanjangkeun yuswana amin, disehatkan jasmani sinareng rohanina amin. Naon maneh keur ngadoa sing dijebarkeun rizkina amin. Oke, pang mudah-mudahan sing tiasa angkat ka Mekah amin ya Allah ya rabbal. Jajaran pemerintah tikawit atasan sampai bawahan, wabil khusus kanu jadi bupati aya eueuh Bu bupati, bapati aya bapati, merpati eueuh. Sanajan eueuh ge hayu kurang doakeun di anu jadi bupati ulah sampai korupsi amin. Anu jadi DPR sing leuwih manter, anu jadi DPRD sing leuwih gumede tong gumede gitu. Anu jadi camat sing leuwih taat amin kitu Bu. Anu jadi lurah aya Pak Lurah, Bu Lurah aya, Walurah aya, Melurah aya. Aya di imahna cenah ge. Sanajan deuh ge oh ya.
Kernoyos cenah kernoyos. Ayo kurang doakeun ieu Bu Lurah sareng Pak Lurah sing leuwih amanah. Anu jadi RT RW sing leuwih jentre. Anu jadi hansip aya hansip. Aya eueuh jadi hansip. Kajian salah tina ge. Hai kurang doakeun bayi Bapak Hansip sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tengah hilapkeun kepada hadirinul hadirat. Mangrupa segala rupa aya di dia bener teu Bu? Bapak-bapak aya, ibu-ibu, anu make sedo aya, anu make gincu aya. Lu buak cinta. Anu calikna emok aya, anu calikna ngahunjan, anu nyalende, anu nangtung, komplitnya Bu di dieu mah. Beureum. Anu boga salaki, anu boga salaki aya, anu teu boga salaki aya cenah ge. Anu boga hutang, lombok, padeng boga hutang mah. Mudah-mudahan dia anu boga hutang segera dilunaskan hutangna. Amin ya Allah ya Rabbal. Boga hutang teh Bu? Pagawean saya sok ngahutang. Ibu ibu. Pertama-tama ayolah orang sanggakeun puja sinarep puji syukur ka zat Allah anu Maha Ghafur. Tasyakur orang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Kawasa. Anu mana parantos masihan ka urang sadayana berjuta-juta kenikmatan anu diantarana nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga orang tiasa hadir dina saah anu mubarakah dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mugia tercurah limpahkan kepada afdalul makhluqat, manusia paling istimewa, makhluk Allah fil awwalin wal akhirin, takriman wa ta'ziman ay makrunan bit ta'zim, habibana wa syafi'ana wa maulana al-karim, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tegakantun ka keluarga besarna, para sahabatna, para tabiin tabiatna, oge orang selaku umatna anu ngantos-ngantos syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Menika rasep eta nu dijuru. Atuh. Saha emang namina? Saha namina? Kamu nanya cenah ge cek ibu-ibu tuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, amin. Seueur pisan nikmat anu di aya di dunia, anu parantos dipastikan ka urang sadayana. Oge sakabeh nikmat anu aya di surga, bener pa bener? Betul pa betul Bu? Maka aku kituna dina abalaman ayeuna, dina waktu ayeuna, sim abdi rek mengetuk hati para hadirin wal hadirat jeung ngadoakeun ka Allah mudah-mudahan anu haladir di dieu sing ngajadikeun ahli-ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu mun abdi manggil Bu euy tanya Bu Ibu hayang ke surga, hayang jadi ahli surga, pancak dina sholawat takir. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Yuk bareng, anu bisa. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang. Carilah pintu surga,
amal sendiri. Tahnya Bu, lamun orang hayang asup ka surga, orang teh kudu boga modalna. Bener tuh Bu? Orang nyakolakeun anak hayang sukses kudu di modalan apa henteu? Naon modalna? Duit. Anak di kapasantrenkeun hayang bisa ngaji kudu di modalan heula henteu? Naon modalna? Duit dibae. Lamun ibu-ibu ameh seuri kudu di modalan henteu? Naon modalna? Duit. Sebab ibu-ibu mah lamun dibere duit meni nyarengeh seurina ge. Bener teu Bu? Komo lamun teu dibere duit eta bibir meni monyong siga aseupan. Aya nu kitu? Eueuh di dieu mah. Deuleuh tuh meni gareulis. Lamun orang hoyong asup ka surga, modal orang teh kudu boga modal. Modal teh ngan hiji Bu, dangukeun ya Bu. Modal asup ka surga teh ngan hiji. Nyaeta orang kudu takwa ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Ari ngaran takwa teh Bu, kieu. Imtisalul ma'murat wajtinabu manhiyat. Turut anut kana parentahan Gusti Allah jeung ngajauhan sakabeh larangan Gusti Allah. Muncak Gusti Allah salat, wayahna kudu salat. Cek Gusti Allah ngaji, urang kudu cek Gusti Allah puasa, lakonan ku urang puasa. Cek Allah kaluarkeun zakat maneh, pek ku urang kaluarkeun zakatna. Andai katanya Bu, andai kata ieu urang salat tara, ngaji tara, puasa oge tara, komo zakat mah ulah dicacah. Maksiat terus-terusan, ulah harap asup kana surgana Allah. Sok sanajan nepi ka belut buluan Bu. Ari belut aya buluan eueuh. Ai belut aya buluan eueuh. Anu aya buluan mah belut si bapak. Bener teu Bu? Pernah ningali teu Bu? Alah. Sok sanajan nepi ka belut buluan, orai tak-takan. Cacing aya cokoran, aki-aki aya kanyutan, nini aya, nya aki-aki kanyutan ya. Sanajan aki-aki heunceutan, nini aya kanyutan, tetep moal bisa asup kana surgana Allah. Bu, ibu. Abdi rek naras Bu, ari monyet sok sholat tara Bu. Monyet sok sholat tilok. Anu tilok sholat berarti siga mo. Nu ngomong berartinya. Hiji deui, ari monyet ieu. Monyet sok ngaji tara. Berarti anu tara ngaji siga mo monyet. Bu, ari monyet sok puasa tara, anu tara puasa berarti siga monyet. Bu, ari monyet sok ngazakat tara, anu tara ngazakat berarti siga monyet. Tanya Bu, orang selaku umat Islam kudu ngalakonan parentah anu paratos diparentahkeun ku Gusti Allah. Jeung ngajauhan sakabeh larangan anu paratos dilarang ku Gusti Allah. Ulah ieu mah nya Bu. Salat tilok, ngaji tilok, pagawean urang batok. Puasa tara, ngazakat tara, ari cita-cita hayang ka surga. Nya kitu orang batok. Nya kitu orang batok kos kitu. Henteu. Orang dieu mah barageun. Anu jarore ge orang ditu.
ngan deket deui ka dieu nya betul betul. Para jamaah yang dimuliakan Allah, abdi rek nanya deui ya Bu, wios teh Bu. Abdi mah rek nanya bae sebab abdi mah dibere waktu nage ngan saeutik. Ieu mah gasang non ngaranna pemeran penambah, lain pemeran pengganti, pemeran penambahnya Bu. Ya abdi rek nanya ke ibu-ibunya, siap ngajawab? Siap ngajawab? Telingana bukakeun Bu. Telingana bukakeun, irungna palongokeun nya Bu. Bu, ari salat sapoe sapetingna aya baraha waktu? Aya 5. Keur milampah salat ti beurang aya sabaraha rakaat? Keur milampah salat ti beurang aya sabaraha rakaat? Aya sabaraha? Aya 8. Keur milampah salat ti beurang zuhur jeung asyar 8 rakaat, pahalana moga-moga Allah pangmukakeun lawang surga anu 8 pangkat. Masya eta ganjaran pikeun jalma anu sok salat zuhur jeung salat asyar. Anu tara salat zuhur jeung salat asar berarti eta surgana ditutup keneh. Betul apa betul? Iya, itu menang surga. Keur milampah salat ti peuting sabaraha rakaat Bu? Bu, keur milampah salat ti peuting sabaraha rakaat? Maghrib jeung isya 7. Kumaha ngitungna? Aya tuh 7. Pahalana moga-moga Allah Ta'ala pangnutupan lawang neraka anu 7 kantor. Masya Allah. Ari keur milampah salat subuh aya sabaraha rakaat Bu? Aya 2. Anu sarakaat pahalana muga-muga Allah panghampura dosa ti peuting. Anu sarakaat deui pahalana muga-muga Allah panghampura dosa ti beurang. Alhamdulillah. Hoyong dihampura dosa. Hoyong bong dihampura dosa. Sok salat subuh tara. Sok salat subuh tara. Oh sok cenah ge tapi dikaduhakeun eta pikeun santri. Nya gitu. Ngaku maneh. Tah Bu, lamun urang hayang dihampura dosa, urang teh ulah hulap, ulah sangheuk eta kana milampah salat subuh. Emang nage beratnya Bu, subuh-subuh mah wayahna tunduh, bener teh Bu? Jeung deui urang teh ulah lalaura kana ibadahna bempang urang hirup di dunia. Bu, ari ibu salat duhur sok jam baraha Bu? Ibu salat duhur sok jam baraha? 1:30, jam 3, jam baraha deui? Jam 4, jam 5, terus bae eta mah. Azan mah jam 12, salat duhur mah jam 1. Aya nu kitu? Loba. Mantap ku abdi deuk disolawatkeun ieu Bu teuing teu? Barang datang waktu zuhur, jalma-jalma kalakah munur, lain mata salat zuhur, nu kitu jalma sakalor. Barang bo salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah. Barang datang waktu asyar, jalma-jalma kalah ka pasar, lain mata salat asyar, nu kitu jalma kasasar. Salatullah
habibillah. Bagian ini bagian Bu maghribnya. Barang datang waktu maghrib, ibu-ibu kalah ngajulid, lain bahta salat maghrib, nu kitu incuna jurig. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang datang waktu isya, ibu-ibu kalah ngagaya, lain mahta salat isya, nu kitu anak nakuya. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Subuhnya, subuh. Barang datang waktu subuh, jalma-jalma masih tarunduh, lain bahta salat subuh, nu kitu jalma tepuguh, nu kitu jalma. Salatullah salamullah ala taha. Bareng atau Bu? Salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala. Tanya Bu, jadi pada intina lamun orang hayang asup ka surga, orang teh kudu takwa ka Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, tanya Bu, mau sakitu tisim abdi kapihatur, abdi nyuhunkeun di hampura bisi seueur kalepatanana, sebab abdi teh masih masih itung-itung belajar nangtung, etang belajar capetang. Bener ka Bu? Lamun teu kieu moal bisa nangtung. Jeung abdi nyuhunkeun doana ka sadayana, mudah-mudahan sim abdi sing nyandak ilmu anu manfaatur barokah, jeung sim abdi sing tiasa mangangkat ka Mekah. Doakeun nya Bu, abdi hayang jasa ka Mekah, ibu-ibu hayang ka Mekah, heuh ja ka Mekah 1000 nya. Tah sakitu nu sim abdi tutup khutbah syafa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.